Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Ama, Kang Dani, Kang Sarip, tos ayeuna mah tong dicarep pengan wae atuh. Pawatos kana salirana. Sarengna deui rupina mah ibu teh tos sadar. Ceuk Neng Epa nitah ngalesotkeun awak indungna anu keur dicerkelan. Teu hararese harita keneh oge gancang Bulasmi dilepaskeun. Sanggeus leupas Bulasmi terus ngarangkul ka Neng Epa anu keur campego hareupeun. Awakna ditangkep pageuh kawas anu embung papisah. Juragan Pardi Dani jeung Sarip sakedapan mah ukur naringalikeun. Sanggeus aya kana sawatara waktu Bulasmi sadar deui kana dirina. Terus nyarande kana kursi dadana katarareng haparanjung. Ningali kitu Sarip hideng nyokot cai sor diasongkeun ka indungna. "Bu, mangga ngaleut heula supados tenang." "Nuhun Jang Sarip." Bulasmi cengkat, ku Sarip dibere nginum. Regot menik ngalek-lek. Tekung silila cai sagelas geus beak, terus nyarande deui kana kursi diriung ku anak-anakna. "Kumaha Bu, geus tenang ayeuna mah?" Juragan Pardi nanya ka bojona bari neuteuk. Ari Bulasmi ukur unggeuk geus kitu terus ngusap beungeut bari istighfar. "Astagfirullahaladzim." Bulasmi istighfar meunang sababaraha balikan. Geus kitu panonna rutret ka sararea. "Ama, Dani, Sarip, jeung Epa, ibu teh sieun, sieun." Ceuk Bulasmi ngomongna bari jeung bibiri gidigan. "Sieun? Tapi sieun kunaon ibu teh? Cobi carioskeun." Ceuk Dani barigap nyekelan leungeun indungna. "Nya, pok atuh caritakeun ka ama ari sieun teh sieun kunaon?" Anja Juragan Pardi bangun anu penasaran. Kitu deui anu sejena. "Ama, tadi di lawang panto cai aya juri keur nangtung." Jawab Bulasmi ngomongna bari jeung culang cileung bangun anu sieun pisan. "Ah? Baruk aya juring?" Ceuk salakina bangun terpercaya. Ari anu sejena ngadenge kitu teh terus silih reret. Da puguh sarua ngarasa terpercaya. "Nya, bener ama tadi teh aya jurig awewena. Panona bolotot, papakeana rangsak, buukna panjang ngariringkik, otak ti kasieunun. Eta si jurig teh molototan ka ibu kawas anu hayang ngrekab. Ibu teh soak. Maksud mah hayang lumpat tapi teu kuat lantaran suku karasa leuleus." Bulasmi nyaritakeun kajadian anu tadi karandapan. Di barandungan ku sakabehna kalayan daria. Ngadenge keterangan ti indungna kitu Neng Epa ras inget deui kana kajadian sababaraha poe anu katukang. Basa bapana nyaritakeun kungsi ningali tangtungan saurang awewe dina kaca lomari waktu keur ngeunteung. Samalah ciri-cirina ampir sarua jeung anu dicaritakeun bieu ku Bulasmi. "Ama, nah ciri-cirina eta jurig teh beut sami sareng anu katingal dina kaca lomari teh. Nuhun anu dipayun ku ama kantos dicarioskeun." Ceuk Neng Epa bari neuteup ka bapakna. Sedengkeun Dani jeung Sarip mah ukur olohok da puguh ka karaharita ngadenge beja kitu. "Nya, bener rahabut asa sarua nya." Leng Juragan Pardi ngahuleng. Ras inget deui kana kajadian anu geus kaliwat waktu ningali tangtungan saurang awewe dina kaca lomari. Samalah peutingna oge terus ngimpi didatangan ku Nyi Rasti anu wujudna robah jadi tangtungan saurang awewe anu matak pikasieunun. Satuluina manehna disuntrungkeun ka jurang.
Keke abdi mah rada heran ieu teh ama. Nah leres salira ama teh kantos ningal saurang istri dina kaca lomari anu wujudna pikasieun. Pami telepat asa nembe ngadangu ayeuna abdi mah. Ceuk Sarip harita bari melong ka bapakna. Nya sarua da akang oge kakarang ngadenge ayeuna Sarip. Dadi mairan kana caritaan adina da pugu sarua kakarang ngadenge ayeuna. Nya bener kitu tah. Anu apal mah Epa jeung ibu hidup. Tapi kulantaran teu pati percaya jeung deui bisingan saukur titingalian ama hungkul, nya jadi teu dicaritakeun. Jeung deui da keur naon kudu nyaritakeun anu teu puguh kuriak pada nyeungseurikeun. Jawab Bardi bari rutret ka anakna. Tapi abdi mah janten sieun ieu teh. Sok pilih nya jurig teh aya. Margi apan tadi oge katinggal ku ibu. Ceuk Neng Epa jadi ngarasa keung hariwang sieun eta jurig nyampeurkeun sarta ngaganggu kanu sejena. Ah sok ka mana bae Epa mah. Teu kudu sieun atuh. Jeung di asapiraku di imah make jeung aya jurig sagala. Nya teu piraku atuh Kang Dani. Buktosna geuning kitu saur ibu oge. Walau Neng Epa nempas kana omongan lanceukna. Ah, geus lah ayeuna mah tong ngaromongkeun bae anu kitu. Jeung deui geus peuting ieu teh ibu mah tunduh rek ka kamar. Ceuk Bulasmi motong obrolan terus jung nangtung koloyong asup ka jero kamar. Goledag ngagoler dina kasur awakna nangkarak. Ret kana lalangit, oceak Bulasmi ngajerit pantaran sidik pisan dina lalangit kamar aya makhluk anu keur ngajaplang. Anuna molotot mencerong ka handap, sihung naranggeteng kuku narangawas estuning matak soak sakur anu ningali. Orejat Bulasmi cengkat terus dipupurubun turun tina ranjang. Berengbeng lumpat keluar ti kamar. Jebrot! Enggar koresi satarikna. Gobrag awak Bulasmi nyuksruk kana suku meja. Japuguh atuh sararia ngaranjug nepok itu teh. Jung bareng cengkat terus muruka Bulasmi anu keur kokoceakan matak pikawatireun. Ibu, ceuk Sarip harita gancang muruka indungna terus dicengkatkeun. Jurig, itu aya jurig di kamar Sarip. Aya jurig di langit. Ceuk Bulasmi bari leungeunna tutunjuk ka jero kamar. Ngadenge kitu sararea ampir bareng ngareret ka lawang kamar. Tapi teu ningali nanaon. Kusabab ngarasa heran ku jengkang dari asup ka jero kamar. Terus nitenan kayaan didinya. Ret ka luhur, ret ka juru, ret kana kaca lomari. Sakuriling kamar dititenan kalayan api. Tapi da weleh teu ningali nanaon. Kayan di kamar biasa bae cara sasari. Heran. Nah aya naon atuh ieu teh? Ceuk ibu di kamar aya jurig. Tapi da geuning eueuh nanaon. Nah ukur titingalian kitu. Tapi asa piraku. Sabab geus 2 kali kawas kituna teh. Aya jang jurig teh. Juragan Pardi harita nyampeurkeun bari nitenan ka sabudeureun kamar. Ada teu ningalna naon abdi mah ama. Tembal Dani tarangna katara kerung bangun keur mikir. Nya da eueuhna naon nya. Beuk matak pikiraneun ieu mah. Juragan Pardi jeung anakna silih pelong. Duanana ngarasa heran kana eta kajadian. Nya saenggeus di kamar puguh eueuhna naon mah terus kalaluar deui muruka Bulasmi. Anu harita geus digolerkeun dina kursi. Ditungguan ku Sarip jeung Neng Epa. Nah aya jurig teh. Ibu mah sieun ama. Ceuk Bulasmi bari jeung teu weleh nyebut sieun. Samalah awakna oge katara mending ngeleper kawas anu kabulusan. Begeutna sepa deui. Cing tenang Bu, cing tenang. Da di kamar mah eueuh nanaon? Maknya ama, maknya. Da ibu mah teu ngabohong aya jurig awewe anu tadi ngajaplang dina lalangit. Sok tingali cing sidik atuh ama.
Cek Bulasmi harita menik kekeh nyebutkeun aya jurig awewe dina lalangit. Nya, ama oge percaya kana caritaan ibu tangtu tengah bohong. Tapi sigana mah jurigna geus nyingkah lantaran bieu ku ama jeung Dani kamar teh dititenan apik pisan, tapi teu aya nanaon. Walon Pardi netelakeun kayan di kamar sajelasna, da puguh bener di kamar mah eueuh nanaon. Boro-boro nempo jurig samalah teu nempo cak-cak acan. Leres Bu kasauran ama teh di kamar mah teu aya nanaon. Sareng teu aya anu katinggal. Tah ayeuna mah tos bae atuh Ibu cing tenang. Tong seueur ngemutan anu teu pararuguh. Biri janten teu damang. Ceuk Dani terus gek diuk gigireun Neng Epa adina. Lamun di kamar teh aya nanaon, terus naon atuh anu katingali ku Ibu teh? Beut asa kumatak heran da jelas sidik pisan Ibu oge teu nginjeum panon. Sidik aya jurig awewe tadi teh. Di lawang kamar cai jeung di lalangit kamar, jeung deui naha ukur nemongan ka Ibu hungkul. Ceuk Bulasmi bari rutret ka sararea. Atina ngarasa heran campur jeung geueung. Ngadengi caritaan kitu juragan Pardi jeung anak-anak napating haruleng marikiran eta kajadian anu teu mata kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Dina kaayaan kitu Bulasmi anu keur ngagoler ujug-ujug kadenge humarurung sararea amtir bareng ngareret ka Bulasmi anu keur muringis nahan kanyeri. Aduh. Cek Bulasmi beri nyeklan sirahna. Kunaon Bu? Hanya Sarip gap kana leungeun indungna katempo bangun anu hariwang. Sarip, sirah Ibu nyeri asanya nyautan. Ibu teh nyeri mastaka. Nah, cing pangniangankeun keur ubar. Lain anu kamari aya keneh. Bulasmi ditaniangan ubar ka anakna. Jung Sarip cengka teu lila geus balik deui bari mawa ubar jeung cai sagelas. Terus diinumkeun ka indungna. Bu, kumaha pami urang ngalih ka kamar? Nya supados salira Ibu tiasa teras kulem. Sareng nadi supados teu kaganggu. Ceuk Neng Epa bari neuteup ka indung da bagun anu nyaak pisan. Moal Epa, Ibu mah moal sare di kamar. Sieun bisi jurig anu tadi datang terus nemongan deui. Di dieu we atuh sarena di tengah imah jeung deui ngarah loba batur jadi Ibu teu keueung. Walon Bulasmi nolak. Embung lamun seuk kudu sare di kamar. Nya teu nanaon kitu oge ari Ibu sieun mah. Urang di dieu we sarena. Sok Dani, Sarip ngarampar kasur ka dinya keur sare Ibu hidap. Tembal juragan Pardi nya tujuan kana kahayang bojona. Samalah terus nitah anakna sangkan ngamparkeun kasur keur sare indungna. Mangga Ama. Ya sanggeus kitu mah Dani jeung Sarip beberes terus ngakutan kasur jeung angel. Bar diamparkeun di tengah imah goledag Bulasmi ngedeng. Rap disimbutan, reupeurem, teu ngomong deui kawasna mah terus sare. Ningali kitu juragan Pardi jeung anak-anak napating raringhat bari neuteup ka Bulasmi anu katempo meuni sepa kawas anu keur gering parna. Saurang oge taya anu ingkah ti dinya. Terus bae narungguan bari ngarobrol lalaunan. Kasugri kaum dangu. Kaayaan peuting beuki jempling. Awak karasana meuni tiis nyelecep kana awak. Dani jeung Sarip ngagaloler dina koresi. Mimitina mah ukur nondutan. Tapi saterusna mah sarare tibra. Juragan Pardi anu keur diu katempo geus lelengutan da puguh sarua geus ngarasa tundu. Anu katingali masih keneh nyaring teh ngan ukur Neng Epa. Tapi eta oge lain teh tundu tapi maksakeun da puguh melang ka indungna. Telila lengut Neng Epa oge nundutan. Tapi kakara rekrep geus kadenge deui Bulasmi humarurung bari guling kasahan. Gap atuh dirampa gebeg Neng Epa reuwas lantaran awak indungna teh nyebret panas kawas peuting kamari.
Samalah terus sasar ngomong na ka mana karep. Wirna noroweco tedai krepe, ret neng Epa ka bapana ketempo geus sare tibra. Komo deui lanceuk namah geus tita tadi. Kalah terus sarare gening ongkos cenarek narungguan ibu. Tapi kalah taribra kumaha ieu teh. Neng Epa ngomong sorangan bari rutret kalanceuk najeng bapakna. Aduh, nyeri. Aduh. Bulasmi terus humaruru ngarasakeun kanyeri. Nya terus dibere deui ubar anu kamari pambere dokter. Jadi lareup sare wanci teu karasa geus ngagayu ka janari. Sambalah geus kadenge sora hayam jago kongkorongok sakali. Diduareun imah meuni jempling simpejem teh taya sora anu kadenge. Jangkrik gaang jeung bebence teuing kamarana inditna tita tadi eueuh sorana. Nincak ka jam 3 subuh. Nengge pageus teu kuat nahan pitunduheun antuk nama reup sare tibra. Kasugri kaum dangu, gancangna carita, wanci isuk-isuk geus datang. Jangjang peuting nyingrai balebat hibar ti belah wetan. Surah hayam jagoreang kongkorongok ngabagiakeun alam beurang anu bakal datang. Dang daunan baraseuh cai ibun ngagarendang katempo herang pating karet celaka endageun ku angin. Anu sumilir matak seger kana awak. Dina kaayaan juragan Pardi jeung anak-anakna geus sarudang. Ya terus kacarai, ari Neng Epa kebat ka dapur terus naheur cai keur nginum. Sabot keur kitu torojol bi itoh jeung Mang Ocin harita mah datangna kabeneran rada isu kene. Wilujeng enjing nyanyeng menyingku gore jagening wayah kieu tos aya di pawon. Padahal mah menyingku lemwe atuh da teuris kenye. Cek Mang Ocin harita anu kakara datang. Ae gening Mang Ocin sareng bibi. Nuhun pisan atunya enjing kene tos kadarieu. Satadi nama abdi teh bade miwarang Kang Sarip supados nyusulan ka ditu. Tapi alhamdulillah gening tos sarumping. Walau Neng Epa bari neuteup ka badegana. Oh, enten kitu mung baja aya naon atuh neneng. Cara-cara bade miwarang nyusulan ka pun emang. Rupina mah aya peryogi anu kalintang penting pangintennya. Pugu oge nya Mang Ocin. Lamun ibu ayeuna teh nuju teu damang. Samalah hampir sapeuting abdi teh teu bisa pisan sare. Ceuk Neng Epa ngabejakeun kayan indungna anu keur gering. Taruk tuang ibu teh nuju teu damang nya neneng. Nah kasawat naon? Margi apan kamari teu sawios-wios sama lima ngobrol sareng bibi bari masak. Bitoh nanya rada kaget ngadenge kitu teh da puguh kamari mah dununganana teh jag-jag teu kunanaon. Sok sanajan sore kamarina geus digebrus ka balong. Sumuhun kasawat naon atuh tuang ibu teh neneng. Mang Ocin sarua ngarasa kaget. Pugu oge kieu Mang Ocin kawit nama. Derek-dek Neng Epa nyaritakeun kajadian tadi peuting sakabehna ditetek taya anu diliwat sarta dibarandungan ku Mang Ocin jeung bojona. Ya puguh duanana meuni arolohok ngadenge kitu teh asa teu percaya asa henteu. Samalah Neng Epa oge nyaritakeun deui ngeunaan kajadian waktu bapana ningali tangtungan saurang awewe dina kaca lomari sababaraha poe anu katukang. Tak kitu mang kajantenan anu wengi teh. Neng Epa nutup sakabeh caritana. Ari Mang Ocin jeung bojona silih reret kawasna dina masing-masing hatena sarua aya rasa teu percaya. Nah kunaon? Mamang sang bibi teh kalatras arolohok. Nah teu percanten kana kasauran abdi. Ceuk Neng Epa bari melong kanu duaan. Anu harita kalah ngabaretem saurang oge can aya anu mere tanggapan. Tapi teu lilapok Mang Ocin ngomong. Anu hapunten pisan nyanyeng. Pun emang jae. Pun emang teh nya sanes teu percanten kana kasauran salira. Mung eta rada heran ngadang anu kitu teh. Margi da nyembe ayeuna atuh aya kajantenan sapertos kieu mah. Ceuk Mang Ocin bari jeung rada kurang kerung.
Nya pugu sarua api oge mang. Heran ku aya na kejadian ieu teh. Walau Neng Epa terus gek diukinda kursi. Nya pami ayeuna mah teras kumaha kaayaan tuang ibu teh, Neng? Bi itu nanyakeun kaayaan dudungana. Nya kitu we atuh Bi. Salirana panas sungi mah mun nyebret. Sarengna deui sok sasar cariosna ka mana bae teu parugu. Aduh, ku hawatos teuing atunya. Jeung deui rada heran ieu teh naha. Jeung aya jurig awewe sagala, Neneng. Bet asa aneh bibi mah ah. Barang keur gunter ngobrol terojol Dani nyampeurkeun ka dapur. Ari Bito terus bae kaprak-keprek meresan piring kotor di wadahan kana boboko rek dikumbahan. Pak, kumaha cai teh asa? Ceuk Dani najakeun cai ka adina. Teu acan Kang. Sakedap deui nembe saheng. Jawab Neng Epa bari ngareret kana seng anu geus kadengenyeng sreng. Oh nya, engke lamun geus asak akang pangyieunkeun kopinya. Mangga Kang. Mang Ocin, ari di lembur aya barudak bujang anu harayang digawe atawa henteu nya? Kabeneran abdi teh keur butuh di mangkuk naniangan can manggih keneh. Rek minta ka Mang Ocin atuh da teu panggih wae. Ceuk Dani nanyakeun ka Mang Ocin nya susuganan aya barudak kurang lembur anu harayang digawe lantaran keur butuh bantuan tanaga di toko mebelna. Oh, janten aden teh perjogi padamel. Nya mang kitu, lamun aya mah 2 atawa 3 urang. Nya mangga atukeun ke pami rada sahase bade dipangmilariankeun ku mang. Pami teh lepat mah kamari teh aya 2 urang barudak anu nyarios hoyong damel teh. Jang sanan incuna Bah Yoyo sareng jang ieu putrana Mang Asbun. Wanana oge tos biasa kana daramal mah sareng garetol deui moal harese miwarang. Ceuk Mang Ocin nyanggupan kana pamenta Dani. Dapuguh loba kawawuhan jadi neangan jalma nu hayang digawe mah tang tubual mata kese. Nya syukur atuh Mang ari aya mah. Panggihan we atuh ku Mang ka ditu tong salempang pasti aya ari keroko-roko ae mah. Mangga aden, mangga. Endai tama nomor hiji, nomor hiji. Mang Ocin seuring ngadenge kitu teh mitra atoh meureun nya. Saterusna amitan bebejana mah rek neang sawah. Ari Dani ngaleos ka jero sedengkeun Neng Epa terus bae kaprak-keprek rek nyadiakeun kadaharan. Dibantuan ku Bito sabab poe eta indungna keur gering. Jadi teu bisa barang gawe di dapur sakumaha biasana. Kira wanci haneut moyan. Bulasmi kakara nyaring tapi teu bisa cengkat. Awakna karasa lungse jeung nyareri satulang sandi. Sirah karasa lieur bening mubeng asa berat. Hayang indit kacai oge dibantuan ku Juragan Pardi jeung Neng Epa. Terus namah ngagoler deui teu kuat udang. Paling oge ngan ukur bisa nyanda kana anggel. Geringna Bulasmi kawas anu parna mitra. Padahal mah acan lila tapi kayanana tuning matak pika hariwangeun. Sakujur awakna nyebret deui panas kawas tani peuting. Ya kulantaran ningali kayan sarupa kitu, sorena Bulasmi dibawa deui ka dokter ku Juragan Pardi jeung Neng Epa. Tenungguan heula Dani jeung Sarip. Lantaran acan baralik di toko. Sarta kabeneran boga mobilna 2. Jadi teu mata kese lamun seug pareng aya kaperluan anu ngadadak. Sadatangna ka tempat dokter, Bulasmi langsung dipariksa kalawan apik jeung taliti. Samalah sakalian dibere ubar. Sanggeus rengse babayar saterusna baralik sarta teu sakumaha lila geus nepi. Mobil asup ka pakarangan. Reng-eureun tiburuan kasampa kaya Bito keur ngosrek nyapukeun kalakai nangka anu garing. Nya gancang ngabagyakeun juru tarurun Bulasmi terus dibawa asup ka jero. Goledag ngagoler deui dina kasur di tengah imah sarta terus dibere ubar pamere dokter bieu.
ya telila antarana reup sare mendinga gebra teu karasa panon poe geus surup kayan geus maju ka sareupna nenggepa geus rengse nutup-nutupkeun jendela cetrek ngahurungkeun listrik lanceukna anu dua Dani jeung Sarip geus baralik terus marandi lila disaralin baju di kamarna geus beres keluar deui terus brak dalahar sanggeus beres dahar terus nyampeurkeun ka bapana anu ti tadi can ingkah ngajentul bae nungguan bojona rojol epa gek diuk teu jauh ti indungna anu katempo sarena menit tibra usararea teu diganggu da puguh karunya keur gering ditarungguan bae bari ngarobrol kira-kira wanci jam 8 peuting Bulasmi nyaring terus rarat reret ka salaki jeung anak-anakna anu keur ngarariung teu lila korejat cengkap sorot panona katempo meuni jalingeur burulang burileng ret ka sisi ret ka gigir kawas aya anu diteagan Mitra cageulai carita urang tunda heula nya insyaallah kin urang lajeng deui atur nuhun kana rupi peratosana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.